asma-asma Allah nu opat anu pertengahan kabehna kan 12 dibagi 3 opat 3 kali opat 12 bacaan nu pertama nu tadi la ilaha illallah naik Allah naik huwa naik al-haq kuari mah pertengahan mana kuari mah bahasana kuari bahasanya anak nangis nu opat anu pertengahan al-fattah Islam mantap mual aya hiji waliullah korep sebab wiridannya nangis al-wahhab seorang mursyid mual aya anu korep merepet dur mual aya nu korep mual aya wali geus diangkat jadi mursyid pasti barah disesuaikan ke barahanana teu padu tapi tetep besi salah guna tuh mere ke jelema tukang mabok pakai mabok dan kecek nu mabok teh cenah barahan jangan teu soekeun sumut besi pakai mabok sarua jeung mere pestol ka jelema tukang nodong teu kaasup pelit mere golok ka jelema tukang ngabunuh atuh teu termasuk pelit disesuai tuh urang mere motor ka Haji Pendi atuh ulah dijualan bae pakai nutupan dia nutupan itu ulah lah ulah jajaran itu masih sama lah ya nama al-fattah lantarannya anak pembuka hati jelema teh didatangan dibukakeun hatena didatangan masyarakat dibukakeun hatena jeung bakal karasa ku masyarakat hati itu merasa terbuka sebab tugasnya anak al-fattah iyalah mursyid nyana henteu sembarangan boga cara-cara tersendiri di Allah geus nyana datang membuka hati masyarakat nyana datang menuntun umat nyana datang memberikan umat naon anu bisa diberikan baik materi maupun nur cahaya ilahi diberikan ketika aya jelema nu hayang norekat di deuleu heula ku nyana ieu sesuai henteu bener ceurik nyana abdi mah geus serahkeun segala-galana ge tungguannya sabaraha poe abdi kudu nungguan ya ge aya waktuna abdi mah anu geran hayang norekat milu jeung mama manyang mangga cerik deui kakanyawan tah ku mursyid orengan anu mantak hayang norekat hiji tokona geus disegel 2 pamajikanna balik ka mana 3 anakna ge geus sararindit embung jeung bapa 4 nyin codeka di lemburna nyana deuk digebugan 5 horenganan jadi target polisi nyerahkeun wah ieu mah ledek norekat sia mah orenganan waduh ieu mah deuk cicing digelung ulah sembarangan jelema ceurik aju yang norekat ditarima teh guru mursyid hati-hati teh orang frustasi nah beda mentek tunggu aya nu langsung panggil masuk eta mah geus urusan nyana dunia nyana sebab nyana geus datang ka Sultan hendak ketika di salah satu daerah jelema asup tarekat diasup-asupkeun bae di sebab pemerintah menteri pedagang segala ayo pokoknya asup tarekat bae kan arah asli bingung di Garut sagarut bingung kok ngasup-ngasupkeun tarekat kitu aman ieu kumaha atuh zikir mah zikir bae ulah mah atas sama kantor di Bandung gitu kene di Banten ngan teu ngaromong bae kok jadi kos kieu si tarekat sambarangan amat pan tujuan ge deka Allah lain panyalindungan frustasi lain. Waduh, aju ngomong lagi alhamdulillah kena barang asup tarekat dagang maju. Kok jurusan dagang sih? Barang asup tarekat masyaallah naik pangkat babari cek. Barang asup tarekat ya Allah ya maling teh kanyahoan buat. Tolol teh coba eta. Ya tarekat teh kos kitu tarekat bedek ka Allah. Bedek ka Allah. Ku cara-cara tertentu. Nah, iyalah wiridanana mulazamatul asma'il arba'atil mutawassitat maka bilisanil jinan lisan mata hati
Geus we zahir teh leuwih tibatan tadi mah masih keneh kadeule ketika norekat tingkat anu pertama ruhul qalbi rohani qalbu masih kadeule spesifik ibadahna teh masih biasa keneh salat rapih keneh dan lain-lain sebagai rapih keneh lah pokona mah anu bisa dituturkeun ku urang ketika geus jadi pangkatna ruh rohani geus teu kadeule salat sakapeung waktu teu kadeule Jumaah sakapeung waktu teu Jumaah berarti teu mawal ya dedeulean mata sia nu buta lain ambo mang sia mah buta bae datang ka paeh we teu kadeule jangan ieu sok sakuruhum mah teu ngarasa diri buta teu kadeule kumaha tanyana tuh kan geus teu kadeule make pakaian geus sadaek nanyana kumaha nyana bae sebab naon sebab make pakaian geus teu diselaraskeun teu jeung kaayaan forum kumaha cak Allah sagala rupa teh kumaha cak Allah nah di dieu lah urang lamun di jero-jero bakal eueuh syariat di dirina secara pandangan mata urang eueuh ikhtiar kadeuleuran kumaha ka urang emang eueuh engke bakalna terjadi dah wahdatul nah wahdatul wujud kan teu meunang dicaritakeun tapi perasaannya ada kos kitu terasa nyatu dirinya jeung Allah halad buktina terasa nyatu dirinya jeung Allah Siti Jenar nah iyalah anu dikhawatirkeun teh nyana posisi dirinya mun bodoh engke bakal nyana ngaku bahwa nyana ngahiji jeung Allah bunuh secara syariat kudu dibunuh tapi perasaan aulia nu geus datang ka dieu kitu bae ka jeung hukumna kitu teu kuat padahal mah moal bisa antara kurang maha makhluk itu maha khaliq kurang maha hadis itu maha qadim moal bisa ngahiji qadim jeung hadis qadim hadis tapi kan ieu mah lain nyaritakeun urusan eta nyaritakeun perasaan ngahiji jiwaku menyatu denganmu wahai sarwiti dimanapun aku berada engkau selalu hadir di hati terasa sejuk ketika aku mengingatmu dimanapun aku berada ketika aku lapar ingat kepadamu sebeuh rasanya ketika matahari panas terik matahari ketika aku mengingatmu sejuk rasanya tak ada dahaga ketika Bismillahirrahmanirrahim tahlilul lafzi utawi istilah itu urayan kang bangsa lafal ba'atha rajulan ala sadaqati tegese ngutus ing rajul ar-rasul sapakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amilan ing tukang gawe di qabdi zakati karena ngagenggem zakat ngalep zakat saha walan utawi ya arqa ya rajul al arqamun bil arqam al quraisy iku ki arqam kang putra lanang ki arqam kang bangsa quraisy loba dibatur mah anak bin bapakku Abdullah bin Abdullah Muhammad bin Muhammad Arqam bin Arqam sebab nyanana baragus tapi di urang mah misalna pendi ben-pendi anak nu protes embung sanajan geus jadi geus gedena ganti cak anak aden saya jangan pakai nama itu dah apes saya Karena ana ya Arqam minal muhajirin al-awwalin kudados saking sahabat muhajirin kang awal wadaru bi Makkah lan utai umah Arqam ikut tetep ing dalem Mekah bi asfalis sofa kalawan asoring tanah sofa handapkeun sofa pernah dipakai musyawarah wa kana rasulullah nana sapakang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'budullaha iku ibadah ya kang yang Rasul Allah fiha ing dalam daru pernah
dipakai ibadah bumi kialkum masyaallah sirron hale sasama wa yad'ulan ngajak ya Kangjeng Rasul ilal islami mari Islam ya kan hale sasama hatta dakhala fil Islam lah manjing ing dalam Islam 40 rajulan sokoh 40 wong lanang masyaallah imah membawa-bawa pakai ngaji, pakai dakwah, pakai ngariung, imah teh pakai musyawarah, gaple, remi, pakai musyawarah, ngagaro, eta imah pohara di sisi digigir penuh ku karung-karung. Ya Allah, ya Allah. Akhiruhum umaru utawi akhir arba'un kuman masyaallah bibinya Sayyidina Umar lebat Islam. Summa azhara da'wata kari-kari ngalahirkeun ya Kangjeng Rasulullah ing dakwah wa abadallaha jahran lan ibadah ya Kangjeng Rasulullah ing Allah ngedeng langsung dijelas-jelas. Sabni fa innaka tusibu minha idhab geselumaku sirama sumertana ingsun litun ya minaz zakat derepon yen tanggal itu tok derepon yen kadang we sida minaz zakat sapi zakat faqala la hatta atan nabiyya gola abrat gese ngucap sebagai abrat la bumak orang lumaku ingsun sumertana sira hatta astadina Rasulullah malah jaluk izin ingsun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak teh kegegeraan padahal dek dijanggukeun dibere aya kokolot sesepuh tanya nanya heula minang eta lah adab-adaban udah dibere kauntungan kitu geus anu dideuleu teu kadeuleu kokolot sesepuh nu kadeuleu kauntungan deres ai haju nyanana bener mah ieu mah dilarang ge terus bae kos kebo dongkol nyurudug bae geus kitu aya ulah teh kos kitu mah teu meunang lah iraha deui pas alu istajib astaghfirullah mas amri ini sunai kami Fatahu pasalahu ay dhahabat geselumaku ya marafi ila rasuli maring Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastazanahu lan amri idzin ya Abu Rafi' ing Kangjeng Rasul pamana'ahu Rasul maka nyegahu ing Abu Rafi' sapa Kangjeng Rasul tanzihan lahu an ausakhin nas nara ngabersihkeun lahu ka Abu Rafi' saking pirang-pirang daki manusia ilhaqun lahu bin nabi wa ali na arah-arah nyarupakeun kadue abrape kalawan nabi pirang-pirang keluarga kanjeng nabi sebab maulal qaum min anfusihim ay hukum atikil qaum ka hukum tegas hukum peperdekaan kaum itu kaya hukum mereka diperdekakeun ku Kangjeng Rasul atuh hukumna sarua jeung Kangjeng Rasul innaha la tahillu lana shadaqah inna masyara bani Hasyim satuhuna ingsun sadaya nangtukeun ingsun ay akhussu masyara bani Hasyim la tahillu alaina shadaqatun wajibah iku ora halal ing atas ingsun sadaya apa sedekah kang wajib aw tatawuun atawa sedekah sunnah aw tatawuun iktifaan bima kan nalah ngarep cukup kalawan barang kang ana ya Bani Hasyim yaquluna wa iku ngalap ya Bani Hasyim uing min khamsat min khumusil ghanimah sakin seperlima ghanimah wa huwa sahmu zawil qurba lanut ya khumusil ghanimah iku dungduman zawil qurba ikul hadis tahrimuz zakat ala nabi iku den haramkeun zakat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
haram Kanjeng Nabi nampi zakat wa ala alihi lan ing atase pirang keluarga Kanjeng Nabi haram bahkan wa mawalihim lan pirang-pirang maula ni Kanjeng Nabi wa ali wa taqaddama tafsilul alan wis narima dingin apa martelakeun apa rincian pirang-pirang keluarga wa hukmil mawali lan hukum pirang-pirang maula fil hadis ing dalam hadis raqam Betan Dawa halaman 176 sofatan sofahe kebetan 290 Rawil hadis Abu Rafi maula Rasulullah SAW karena ana ya Abu Rafi maula iku keperdekaan lil Abbas kedua Sidina Abbas bahwa habahu maka ngaweh ke di Abbas ing Abu Rafi Jin Nabi kadue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu maka ngamerdekakeun ya Kanjeng Nabi hu ing Abu Rafi alaihi salatu wasallam lamma basyarahu mangza lima basyarahu bi islamil Abbas na barang kang ngabungahkeun ya Abu Rafi Kanjeng Nabi kalawan Islam Sidina Abbas wa ismuhu Ibrahim lan ta'arane Abu Rafi Ibrahim dari berita bahwa Sidina Abbas Asuk Islam kubugah bungahna borata diperdekakeun bukan gila lan den ucapakeun balapad aslam utawi abrapeng wa ismuhu aslam utai arana borapa iku aslam wa gila sabitun lan den ucapakeun apa sabit yaiku kitabit aslama liman Islam ya borapa qabla badarin dalam sadurunge badar syahida uhudan Ali hadir ya Burafe ing perang Uhud wal Khandaq lan perang Khandaq masyaallah jadi kebanggaan di zaman Kangjeng hadir di pangperangan masyaallah dari indah perang orang nyaritakeun perang da sieun pae hook wa awak jenting ka neraka ge mending hook ngahokan awak we urang ieu ukuranna kos kemenang we urang mah awak teh aya nyeri aya sahabat maut dihitung teh maut mah biasa normal dihitung begitu dipandian urut pedangna aya 73 pedang masyaallah karim jadi kebanggaan urut pedang teh jadi kebanggaan jang saksi jaga di yaumul qiyamah santri mah aya tandana disikut hideung ditarang hideung didengkul hideung urut ngadapang nyoretan kitab engke kan diusulkeun ka Gusti Allah Haji Pendi ge aya hideung tarangna di badug-badug daun anu bakal diusulkeun ka Gusti Allah tanda awak urang urut ngabdi ka Gusti Allah ya Allah ya mangkaning ca Kanjeng Nabi tarang nu hideung urut sujud bakal nyorot caang sikut anu hideung urut ibadah bakal caang dengkul urut sujud bakal caang Masya Allah eta urut ibadah ka Gusti Allah bakal caang jaga di yaumul qiyamah urang naon coba ieu ayo coba nu dikahareupeun jang saksi Gusti Allah aya cenah ramu ieu parotong urut naon urut demo di mana demona di pabrik naon ieu di demokeunana ka Harunggoni eta geus langsung malaikat zabaniyah tugasna zabaniyah seren masyaallah teh iyalah warawalan ngariwayatkeun ya Abu Rafi 68 hadisan warawalan ngariwayatkeun ya Abu Rafi bin Abdullah saking Abdullah bin Mas'ud warawan ngariwayatkeun anu saking Abu Rafi auladu sapa pirang-pirang anak Abu Rafi wa Abu Sa'id al-Maqburi lan ki Abu Sa'id al-Maqburi wa Sulaiman bin Yasar lan ki Sulaiman kang puting Yasar wa Atha bin Yasar lan ki Atha kang puting Yasar wa Qaruna lan kang ngone kabeh mata mati Abu Rafi di khilafati Ali radhiyallahu anhu ing dalam khilafah Sina Ali radhiyallahu anhu ganira bin sallallahu anhu sakin Ali an salim wallahu Bismillahirrahmanirrahim wa hanutur ruhis sultan lan utawi panggonan ruh sultan
al-fuadu mata wa mata'uhu al-ma'rifatul lan utawi tugas urusan mata'u tugas ruh sultan al-ma'rifatu iku ma'rifat wa muamalatuhu lan utawi muamalahe ai tadi ma urusan batang muamalah mah pagawean tugas iku mulazamatul asma'il arba'ah al-mutawassithah ngamulazamah pirang-pirang aran kang papat kang narima bilisanil jinan kalawan lisan hati kabagola alaihi salam aya barang kamuca ketendi nabi tetapi atasakan nabi utai kasalam al ilmu ilman ucap ing lafaz al ilmu utawi ilmu iku ilmu rara ilmun bil lisan suwiji ilmu kalawan lisan zalika hujjatullah ala khalqi maka utawi ilmun bil lisan iku hujjah Allah ing atase makhluk Allah wa ilmun bil jinan lan ilmu kalawan hati zalika al ilmu nafi lan utawi mangkon ilmun bil jinan iku ilmu kamal li ada asar al manafi al ilmu fi hadhihi dalah karena satuhun yang tapak pirang-pirang kemanfaatan iku ilmu ing dalam ikidah Gola alaihissalam diatur ku ahlina ternyata horenganan ruh aya opat aya ruhul jismani kadang kodri dengan hiji jumlah syariat urusan dua ruh rohani kolbu mereka urusan kegaweanana ka istigol fil asfali katilu ayeuna ruh sultan ruh bangsa kerajaan ruh sultan Islamun tulis datang ibadah urang ka ruh sultan tempatna fuad ieu teh disebut ngaranna mursyid geus nyahueun sabaraha wali di dunia pangkatna geus sultan sultan aulia ieu kepaling katilu anu terus sultan ngabogaan ruh sultan aulia jadi berarti raja wali RCTI lah iya raja wali citra eta mah hubunganana jeung Haji Fendi Haji Tudoli teman RCTI urusan anak tadinya jadi nyaun lamun ibadah urang geus datang ka ruh sultani diangkat dah jadi kutub mau tidak mau diangkat jadi raja membawahi sedunia anu bakal utar atur nyana terhadap murid-muridnya kekuatan anak anu sajam jadi raja wali aya anu sapol teu kuat aya anu saminggu aya anu sabulan aya anu sajam doang jadi sultan ya kerenanan aya 212 lah ya karim masya Allah iyalah geus makrifat khosoh di mana makrifat khosoh mah ila wasal al abdu biha sunni arifan billah
hirup geus pindah alam dedelian geus lain dedelian dedengean lain dedengean aambean lain aambean di berbagai tempat loksok daratan juga igan dan tak perlindungan dengan kemakrifatan seseorang sultan makanya anak kudu bisa utar-atur terhadap murid-murid di mana ditempatkeunana jeung kudu kumaha posisina. Masya Allah iyalah sultan ruhna ngaranna ruh sultan tempatnya adalah fuad. Urang teu berusaha naik urang mah di sodru bae utek-utekan urang mah ngaributkeun ku soli utek-utekan urang mah ngaributkeun kunut utek-utekan ngaributkeun marhaba utek-utekan ngaributkeun sapeker utek-utekan ngaributkeun teh ngaributkeun anu urusan ceuhil kahalangan urang deuk naik ka ditu teh ku urusan-urusan leutik cuekeun kos kada ditu makan bae urusan batu berangkat urang supaya naik supaya ibadah urang teh datang ka ruh qalbi ruh rohang berjuang urang sorangan teu kudu ngajak batu ieu mah aya zikiran kudu bae di baturan ku batu ayo diondang batur teh ditahal kohan jeung urang teh dibere berkah urusanana masa tarekat si kos kitu nah ieu salah teh nerapkeun thariqah na padu zikir doang gandeng gagandengan nu nyeri huntu mana ieu sih cenah tarekat dari kos kieu ieu jadi terikat ieu mah tuh nah ieu tarekat da kos kieu teu beres atuh dikira nganclokna pemikiran tuh batur teu zikirnya esetikan marah ieu guru tarekat dari kos kieu ieu tah muridna eta tah Haji Firdaus tah tarekat bagus eta nya zikir teh kudu gandeng mah asal teu gandeng bae haji bae asal batur marah undangan atuh ku dia zikir lain gitu tawa syariat teh kos kitu mah di uduna da urang kudu mawa duit sakali zikir minimal 5.000 tawa 10.000 guys dia mun 100-an sabaraha duit teh bener teh sih aing memang mah ya Allah ya Rabbi ya ayat zikir kudu uduna nah ieu tarekat naon kos ieu hubungan jeung dunia ya Allah haju ngahalangan ka sadenya aing geus guguru ka aing ulah sok guguru ka nu sejen deui geus hiji guru bae pokokna mah ti dunia datang ka akhirat sih geus pokona mah ulah sok ngekelan 2 guru urang kumaha udang-udang aing je gede aduh pasti na doa tarekat ulah dituturkeun ku sakali lain usul ilallah tungtung nama usulna ila dirham usulna teh kana dunia teh mal bisa nganclok atuh urang teu karasa diraha urang ibadah ka Gusti Allah lepaskeun bila bikin wala harf sok make babacaan anu pertama eta mah babacaanana adalah babacaan Asmaul Arba'in jadi norekatna urang geus dibere rasa urang ku Gusti Allah rasa kehadiran Allah teh aya rasa hinana terhadap dunia teh aya rasa berani pasrah ka Gusti Allah teh aya teu cangcaya menghadapi hirup ngan masih kene aya pemikiran isuk kumaha bulan hareup kumaha duh nu enggeus teh kumaha make jeung dipikiran isuk buah hirup banteng make jeung dipikiran bulan hareup nya hirup bakal datang teh cenah aya mikiran sorangan mah ieu mikiran pamajikan kugu pamajikan mau ka neraka dipikiran pamajikan ge ngahalangan bae kudu dipikiran ganti
minimal tambah pamajikan belum nih menunggus gimana kudu nama panitahannya nah mumpung ora kak usaha kakak nonyen imah kakak menawan kakak kira ada kak anterkeun kula kak hese neangan jelema cara Siti Aisyah pidatona Siti Aisyah teh saha salaki anu teu daek perang awas saha salaki anu kahalangan ku pamajikanna tinggalkeun pamajikan Siti Aisyah ceramah masyaallah mata ummahatul mukminin kobaran bahasa Siti Aisyah geus dibukukeun ku ahli tafsir ya Allah ya tah geus urang mah kajeun teu perang ge atuh nawaran-nawaran kak naon ku kakak lain kitu Siti Aisyah waktu nawaran kula gendek nawaran bener tah atuh hayu cek nawaran naon sih ya dahar geus nawaran boro-boro nawaran perang nawaran sare bareng ge henteu nya na kuduna mah Noel henteu ka naon ieu kan urang boro-boro ditawaran kawin ditawaran nu nyana geus indah bae kan dia geus kumbah geus beres namanya moal dicalanaan deui ambo parah teh besi endek hayu tak kaji pendi teh mantep tidak berdaya neng ampura neng aduh atunya lagi ngomong lah bukan laki-laki kayak gitu ambo sudah neng lah ngomong lah penting tentrem bae kawan tuntun mah ngajak tentrem lagi ya geus teu berdaya obatan tuh geus ngaler ngidul teu bisa geus mah dongkrak antik geus teu fungsi mah lalaki teh lamun geus teu fungsi eta na geus lain lalaki deui beti capek nu ngurut da geus harapan cek ngurut geus teh aya maningan dipotong bae cek tukang urut abe pagawean aya waktuna jang nyana tapi maksudnya tah ragat ibadah kuari kulantaran geus mantep jalan ibadahna langsung naikeun kakhusyuan katakeruban ka Gusti Allah geus bae disebut ge sahibul waqt bogaan waktu hadir setiap waktu Allah teu pernah memikirkan isuk teu pernah memikirkan bulan hari teu pernah memikirkan ka tukang boga keyakinan ka tukang dihampura ku Gusti Allah boga keyakinan ka hareup teh teu kudu pikiran cantang tuh nu geus kaliwat kunaon di pikiran jageus moal balik deui nu penting Allah ngahampura ka hareup kunaon di pikiran ja atuh ka hareup mah cantang tuh ayeuna sahibil waqt nantak Imam Syafi'i dina kakutubanana nyarita al waqtu sayf eta teh kakutuban Imam Syafi'i teh bahasa Imam Syafi'i waktu adalah pedang Imam Syafi'i kumaha pedang adalah selalu memutuskan waktu memutuskan pikiran kita ke depan dan ke belakang Imam Syafi'i nyana nu ngomong al waktu sayf waktu adalah pedang hati-hati orang pedang sebab cik Imam Syafi'i pedang dibawa ke orang kadang-kadang ka batur di pedang-pedang urang nu mawa pedang teu eunah nah ieu cek Imam Syafi'i kadang-kadang nusuk diri pedang nah ieu nu lobana pedang digudakeun ka sorangan pake nusuk diri lain dimanfaatkeun jang kamanfaatan sorangan ieu lah kakutuban Imam Syafi'i nyana nyaritakeun al waqtu sayf matak sahibul waqti kutub Imam Syafi'i ya Allah ya Rabb teu pernah Imam Syafi'i memikirkan isuk kumaha engke kumaha katukang kumaha henteu kuari di mana cicing di mana hadir jeung Allah selalu berbarengan jeung Allah cik Imam Syafi'i baheula hanya dibaca innallaha ma'ana kuari bareng
ketika nyaritakeun ayat eta geus saya bisa tanya terasa bareng gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, terasa bareng kadeukeutan Gusti Allah. Timbullah bahasa al-waqtu. Nah, jadilah ruh sultan fuad mata hati. Geus lamun mata hati berarti geus ma'rifat khoso an istiqomah. Nah, pagaweanna naon? Mulazamatul asma'il arba'atil mutawassitat. Selalu ngagunakeun asma-asma Allah nu opat anu pertengahan. Kabehna kan 12 dibagi 3, opat. 3 kali opat 12. Bacaan nu pertama nu tadi la ilaha illallah naik Allah naik huwa naik al-haq. Kuari mah pertengahan mana? Kuari mah bahasana kuari bahasanya anak nangis nu opat anu pertengah al-fattah Islam mantap mual aya hiji waliullah korep sebab wiridannya nangis al-wahhab seorang mursyid mual aya anu korep merepet dur mual aya anu korep mual aya wali geus diangkat jadi mursyid pasti barang disesuaikan kabarahanana teu padu tapi tetep besi salahguna tuh merek ke jelema tukang mabok pakai mabok dan kecek nu mabok teh cenah barahan jah henteu soekeun sumut besi pakai mabok sarua jeung mere pestol ka jelema tukang nodong atuh teu kaasup pelit mere golok ka jelema tukang ngabunuh atuh teu termasuk pelit disesuai tuh urang mere motor ka Haji Pendi atuh ulah dijualan bae pakai nutupan dia nutupan itu ulah lah ulah jajalan kita masih sama lah ya nama al-fattah lantarannya anak pembuka hati jelema teh didatangan dibukakeun hatena didatangan masyarakat dibukakeun hatena jeung bakal karasa ku masyarakat hati itu merasa terbuka sebab tugasnya anak al-fattah gila mursyid nyana henteu sembarangan boga cara-cara tersendiri di Allah geus nyana datang membuka hati masyarakat nyana datang menuntun umat nyana datang memberikan umat naon anu bisa diberikan baik materi maupun nur cahaya ilahi diberikan. Ketika aya jelema nu hayang norekat di deuleu heula ku nyana ieu sesuai henteu bener ceurik kana abdi mah geus serahkeun sagala-galana ge tungguannya sabaraha poe abdi kudu nungguan ya ke geus aya waktuna abdi mah yang gegeran hayang norekat milu jeung mama manyang mangga cerik deui kaya nyawan tah ku mursyid orengan anu mantap hayang norekat hiji tokona geus disegel 2 pamajikanna balik ka mana 3 anakna ge geus tararindit embung jeung bapa 4 nyin codeka di lemburna nyana dek digebugan 5 horenganan jadi target polisi nyerahkeun wah ieu mah ledek norekat sia mah orenganan waduh ieu mah ledek cicing digelung ulah sembarangan jelema ceurik aju yang norekat ditarima teu guru mursyid hati-hati orang frustasi. Nah, beda. Mentek tunggu, aya nu langsung panggil, masuk. Eta mah geus urusan nyana, dunia nyana sebab nyana geus datang ka Sultan. Hendak ketika di salah satu daerah jelema asup tarekat diasup-asupkeun bae di sebab pemerintah, menteri, pedagang segala, ayo geus pokona asup tarekat bae. Kan arah asli bingung di Garut sagarut bingung kok ngasup-ngasupkeun tarekat kitu aman ieu kumaha atuh zikir mah zikir bae ulah mun atas nama kantor di Bandung gitu kene di Banten ngan teu ngaromong bae kok jadi kos kieu si tarekat sambarangan amat pan tujuan ge deka Allah lain panyalindungan frustasi lain
Waduh, aju ngomong lagi alhamdulillah kena barang asup tarekat dagang maju. Kok jurusan dagang sih? Barang asup tarekat Masya Allah naik pangkat babari. Barang asup tarekat ya Allah ya maling itu kanyahoan buat. Tolong tuh coba ya. Itu tarekatnya kos gitu tarekat berdeka Allah. Berdeka Allah. Ku cara-cara tertentu. Nah, iyalah wiridanana mulazamatul asma'il arba'atil mutawassitat maka bilisanil jinan lisan mata hati geus we zahir teh leuwih tibatan tadi mah masih keneh kadeule ketika norekat tingkat anu pertama ruhul qalbi rohani qalbu masih kadeule spesifik ibadahna teh masih biasa keneh sholat rapi kene dan lain-lain sebagai rapi kene lah pokoknya mah anu bisa dituturkan kurang ketika geus jadi pangkatna ruh rohani geus teu kadeuleu sholat sakapeung waktu teu kadeuleu jumahan sakapeung waktu teu jubah berarti teu mawang ya dedeulean mata sia nu buta lain ambo mang sia mah buta bae datang ka paeh ya teu kadeuleu jangan iya sokak sakuruhum nama itu ngerasa diri buta itu teka dulu kumaha tanyana tuh kan geus teu kadeuk maka pakaian sadaek nanyana kumaha nyana bae sebab naon sebab make pakaian geus teu diselaraskeun jeung kaayaan forum kumaha cak Allah segala rupa teh kumaha cak Allah nah di dieu lah urang lamun di jero-jero bakal eueuh syariat di dirina secara pandangan mata urang eueuh ikhtiar kadeuleuran ku mata urang emang eueuh engke bakal terjadi dah wahdatul nah wahdatul wujud kan teu meunang dicaritakeun tapi perasaannya ada kos kitu terasa nyatu dirinya jeung Allah halad bukti terasa nyatu dirinya jeung Allah Siti Jenar nah iyalah anu dikhawatirkeun teh nyana posisi dirinya mun bodoh engke bakal nyana ngaku bahwa nyana ngahiji jeung Allah bunuh secara syariat kudu dibunuh tapi perasaan aulia anu geus datang dari kitu bae ka jeung hukumna itu udah kuat padahal mah moal bisa antara kurang maha makhluk itu maha khaliq kurang maha hadis itu maha qadim moal bisa ngahiji qadim jeung hadis qadim hadis tapi kan ieu lain nyaritakeun urusan eta nyaritakeun perasaan ngahiji jiwaku menyatu denganmu wahai Sarwiti dimanapun aku berada engkau selalu hadir di hati terasa sejuk ketika aku mengingatmu dimanapun aku berada ketika aku lapar ingat kepadamu sebenar rasanya ketika matahari panas terik matahari ketika aku mengingatmu sejuk perasaan tak ada dahaga ketika aku mengingatmu wahai Sarwiti jangan tinggalkan aku seorang diri Sarwiti segala-galanya untukmu aku berjanji sehidup semati denganmu jangan engkau tinggalkan lautan yang dalam akan kuseberangi gunung yang tinggi akan kudaki dreng 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 sial tau mah irama goblok aduh nangis siaing ge abo pohara jasa nah iyalah jeung makhluk bae geus kos itu kumaha jeung khaliq mulai aku mempunyai kun cek Allah ketika aku menciptakan sesuatu tidak ada lagi bahasa kecuali kun rayaku ketika Allah memerintahkan bahasa eta ngan dibahasakeun jang urang rayaku gempa sia gempa angin longsor sugih sia sugih bae jelema cek Allah kun sugih susah sia alhamdulillah tekadeknya jalan alhamdulillah padahal eukeur atuh tinggal di alhamdulillah nah
perasaan jelema anu geus ngawirid ieu mah geus teu perasaan aya diri teh eueuh kulantaran sakitu selalu menerima kumaha aturan Allah. Ku Allah diberi sehat, alhamdulillah ialah pemberian Allah. Ketika Allah mere gering, alhamdulillah ialah pemberian Allah. Ketika Allah mere boga, alhamdulillah. Ketika Allah mere teu boga, alhamdulillah. Ketika Allah nita lempang, alhamdulillah. Ketika Allah nita diulang segala-galana kumaha ceuk Allah. Rasulullah geus eueuh timbul ti nafsu. Eueuh teh eueuh lalaga. Kumaha ceuk Allah. Mantak atuh kumaha cak Allah mah geus ninggalkeun syariat kan syariat mah diatur. Waktuna salat jam sakieu, waktuna ieu jam sakieu diatur spesifikna ku waktu. Ai ieu mah geus teu aya sebab beurang jeung peuting bakal akur, sehat jeung gering bakal akur, boga jeung teu boga bakal akur. Atuh geus teh kumaha Gusti Allah nunggu informasi ti Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi asli semacam kitu tanpa diusaha deui. Perasaan jeung Allah teh timbul ti leuletik. Emang Nabi diplot ku Gusti Allah bakal jadi nabi akhir zaman, bakal jadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika iraha bae dibutuhkeun selalu datang malaikat Jibril atau langsung wahyu melalui Kangjeng Nabi. Karena naon? Hatina selalu jeung Allah. Ku kalamahna, munajatna, berbicarana, muhadatsah jeung Gusti Allah langsung. Iraha diperlukeun jeung Allah, beja usul dan lain sebagainya tanpa ngomong. Asal merenung gitu atau apalin Gusti Allah. Bahasa kolbu Kangjeng Nabi fuad bila harfi wala kalam wala nut. Kudu bisa lutak Allah kan di kolbu fuad mata hati. Nah, henteu kudu ngangkat leungeun Allah. Allahumma zawwini zawjatan kabiratal farji Allah. Allah kudu ngalengis-lengis gitu emang Allah teu apaleun. Ya Allah, Allah mah atuh aya di diri urang nur ilahi aya, nur Kangjeng Nabi aya make jeung lungas-lengis segala rupa. Make jeung hantem-hanteman teh kudu. Seker teh hate. Ya Allah ya Rabb, iyalah ruh sultan. Ruh bangsa sultan jana dianggap jadi kutub, jadi raja. Fuad tempatna. Iyalah anu geus matana al-ma'rifatul khosoh. Anu muamalahna mulazamatul asmail arba'ah al-mutawassitat tadi. Masyaallah karim. Bilisanil jinan. Kama qala alaihi salam. Si Kangjeng Nabi al-ilmu ilman. Ilmu dua rupa. Ilmun bil lisan. Hiji ilmu kalawan lisan. Kadzalika hujjatullah ala khalqi. Ieu mah hujjah Allah terhadap hamba. Allah pangeran. Awas ulah salah pangeran. Sifat Allah wujud, artina wujud aya. Dalil aya dada melanana. Teu kaharti aya dada melana nu ngadamelna. Mantak Allah teh wajib ayana lantaran aya dada melanana. Sebab cit akal teu kaharti aya dada melana nu ngadamelna. Wajib kasifatan wujud Allah teh. Kek aya dada melana naon? Dada melanana adalah alam. Kok alam bisa disebutkan ieu dada melana? Lantaran robah. Setiap nu robah anyar, setiap nu anyar berarti anu nganyarkeun. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis yutiju al alam hadis. Ke kajahoan alam robahna kumaha? Atuh kanyahoan alam robahna tatadina keur ieu mah kasep ku jadi jore. Eta kan robah. Tatadina keur can kawin makan rapat barang geus kawin kan bolong. Nah eta kan robah kan. Tuh sia mah ih kumaha sih? Rarobah. Tadina aya gunung jadi eueuh, tadina tangkal leutik jadi gede. Eta kan robah. Panon poe dirobah ku Gusti Allah diputerkeun bulan aya gerhana. Berarti kan alam robah. Dibantah ku Gusti Allah dirobah-robah sunabikeun beusi aya jelema nu nyembah-nyembah ka alam. Glongsorkeun beusi aya nu nyembah-nyembah ka alam. Anginkeun beusi aya nu nyembah-nyembah ka alam. Gerhanakeun beusi aya nu nyembah ka panon poe jeung bulan. Hayo sia beusi aya nu nyembah ka jelema paeheun ku Gusti Allah. Ha eta kan ngaranna robah. Tuh nya al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap anu robah adalah anyar. Tuh tadina ieu cabe leutik haju gede sagasa gede hejo wari jadi beureum. Nah eta nu kitu ngaranna anyar sebab robah.
Nah kuari dek ditanya, ai eta cabe ti hejo ka beureum. Eta teh ka mana tah? Hejo. Hejo na ka mana? Eta kan pagawean ahli tauhid. Ieu tah hujjatullah ala khalqi. Nek nyaritakeun kana kaanyaranana alam, dicaritakeun ku ilmu tauhid, dimantekan jeung dimakulatan. Tadina kasep 10 tahun urang teu panggih kuari jadi jorek eta kasepna leungit ka mana? Apakah di jero kasepna teh? Naon kitu ngaranna katutupan? Atawa pindah kasepna? Atawa kumaha? Ini diatur ku ilmu makulat. Supaya urang nganyatakeun bahwa eta teh anyar, setiap anyar robah besi ditetepkeun eta mah kasep mah aya di jero ngan kahalangan ku jore. Jadi berarti nyana teh aya dua, nya kasep nya jore, ngan kasepna di jero teh kadeulean nu kadeuleun jorena. Ge pan bisa kos kitu atuh berarti atuh anu ta'arud an didaen nya kasep nya jore. Cek ahli pikir teu mungkin ngahiji antara jore jeung kasep. Mun jore mun kasep bae kos kitu. Dia tulis ke situ bae. Nah, berarti nyata atuh berarti kulantaran robah anyar, anak anyar aya nu nganyarkeun. Sanu nganyarkeun Allah. Kitu bae. Eta diaturkan ku yang makulat kos kitu teh. Ieu badzalika hujjatullah ala khalqi. Jagokeun mantekna, jagokeun munazarahna, jagokeun makulatna. Sok debat jeung saha bae urusan sifat 20 moal ka jeung kitu mah. Moal ieu ilmu zahir nu kos kitu. Teka paud teh ilmu kos kitu mah. Ya, udah naon eta mah. Atuh ayana Allah make kudu didalilan keneh bae mah atuh mun eueuh dasian henteu percaya ayana Allah. Ya tuh teh kata bakos gitu mah. Bahkan paud, memeh paud di jero beuteung teh mah. Ya. Gitu. Leutik da wae. Sayyidah Abu Bakar mah teu kudu kos kitu ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Kumaha percaya? Pangheulana di golongan lalaki mengucapkeun 2 kalimat syahadat. Ketika Kangjeng Nabi diisrokeun jeung Mi'rajkeun bebeja ka kabehan, mundur kabeh, angsongkeun ka Sayyidah Abu Bakar leuwih eta. Masyaallah. Geus teu bakal hitung-hitungan dalilnya, percaya titik. Lauzina imanu Abu Bakar, lamun ditimbang iman Abu Bakar jeung manusia kabeh niscaya bakal beuratan iman Abu Bakar. Eta teh teu pertugan make dalil-dalil. Geus bae bener, saya titik. Moal dijadikeun sahabat pertama. Nah, hujjatullah ala khalqi eta mah jang ulas debat jeung Kristen, debat jeung Yahudi, debat jeung kafir, urang kudu jitu naklina aklina. Kudu pelajari ku urang eta mah sakadar hujjatullah ala khalqi. Ya, leutik teh pokoknya. Kecil tuh. Nah, teu kaharti aya tapak kebo kebona, cek aing aya kebo. Di mana sih nyawa aya kebo? Da aya tapakna. Kok bisa kos kitu? Setiap aya tapak kebo pasti aya kebo liwat. Kaharti aing mah aya tapak kebo kebona. Ya pinter sih. Ye, aku siapa dulu. Oh. Jelema duaan. Dina usah urang teh. Nah, aing ge boga dalil ya. Naon? Ieu kuari aya anu ka irung, hitut teh bau hitut. Sedengkeun ngan duaan, sedengkeun aing teh hitut. Setiap aya bau hitut berarti aya nu hitut. Sia berarti nu hitut. Cak akal tampilin ku sia. Geus berani hitut di hareupeun aing. Sia nyangka ka aing hitut. Eueuh deui ngan duaan aing teh hitut. Sedengkeun ieu aambulan asana. Teka arti aing aya bau hitut anu hitut da sedengkeun ngan duaan sia kan. Heula-heulana. Urusanna ieu mah gaib. Nek kumaha sia coba aing mah pokona mah tampilin wae kan makhluk teh lain manusia doang. Masuk basuna kan aya jin. Ajo, ai sia teh hitut aing ge kan henteu. Adapun amban mungkin jin ieu mah. Kabeneran jin nah hadir. Orang etet. Tirangkas dikeronjol. Waduh, kabur kabehan dua. Suara jin cek dina orang etet. Jadi hitut teh bahasa urang bahasa jin mah etet eta. Nah iyalah hujjatullah ala khalqi. Nomor kedua wa ilmun bil jinan. Nah ieu wa dzalika ilmun nafi. Wah, anu bakal nimbulkeun kana kamarifatan, nimbulkeun kana kekhawasan. Ieu wa dzalika al ilmun nafi li anna talama nafi wallahu a'lam bissawab.